merdeka pikiran anak jadi indah. Masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang aya nu ngabimbing urang teh sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang saha nang Allah. Masya Allah larangan nginget jana aing hirup sapoe sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah ketika goplah nyarekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia waliullah geus jarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang aing kan mah awak bolona teh bolona atuh bodoh ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo ha memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blok ada tuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabaraha umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener goblok gitu sia huis geus di luhur geus di handap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu ku huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat tang husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu teh sia singgal sajeungkal deui ka kuburan. Iya maksudnya masalah tamai de kawin mah masalah kan ieu permasalahanna can khusus salat. Can khusus salat ieu. Aya aturan keur salat nya main HP keur salat. Diasupkeun deui kan. Mantas we. Mun bisa membeureun keur salat ya cara mah order. Karung goni. Ya Allah ya Gusti. Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong broy ku harta kafir ulah kabong broy ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasukul khoti atin ca Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumiyah sarap bisa nya ieu mah patali jeung sarapna edan jadi sarap sepuguh alfiah johar makbul hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter
lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang, lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jia tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan ya gede henteu Bandung tuh nama bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat tak kos gitu deh cenah teu menta ieu cuma mah dibere sia proposal naga aya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana jamun jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haju urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun ku urang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kayak berkat doang tuh nyaho anu di luar naon cenah eta sak aing di jero ngajina anu di luar teh nyaho naon cenah eta naon hayo sia geus ku aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyangeuna ngaji bapan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos gitu tah mulai kurang eksis dina ngaji kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan kaluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena Gusti orenganannya jelema munafik jelema kafir terus we ngalang ketek ka urang teh supaya nutur ka kafir ngaheueuhkeun ngaaminan ka munafik jeung kafir teh kumaha we carana ya Allah timimiti menta izin gagang yang Nabi mual milu perang jenteing manehanana mah berkorban harta lantaran sieun perang teh besi paeh pangbungbung na kafir munafik mah paeh padahal mah diembung-embung ge paeh mah paeh bae embung kajenting berkorban merek ka Kangjeng jang ngabiayaan perang tapi ku Kangjeng henteu diterima saeutik-eutik aja ulah narima kana pamere kafir ulah eta ieu cenah jang majlis da naonan nyeun majlis ku duit kafir ieu cenah ieu jang masjid nanaonan urang nu deuk makena urang nu endek itikafna urang nu endek salatna di masjid kudu dibangun ku kafir goblok sama jelema kudu ya Allah ya ieu mah cenah pondok pesantren atuh deuk sanu mondokna anak encek ih kunaon geus pareum-pareum teuing teh sehat teh heran ieu mah heran pareum jasa tah mah hate teh Gusti Allah nu agung urang nu endek ngeusina urang anu dek ngalaksanakeun anak kunaon haju disumbangku luar agama urang
iya lanjut enggak ayat khusus khitab ka Kangjeng Nabi sebab nuzulna umum maknana jeung urang barere khususul lafzi umumul makna khusus khitab ka Kangjeng umum maknana jeung urang sepanjang masa ieu ayat Muhammad kade Gusti Allah fala tujib ka ulah ngaherankeun Kanjeng ulah ngaresepkeun Kanjeng maneh teh ulah kabong broy Muhammad ku harta-harta para kufar ku anak-anak para kufar ulah kabong broy awas Muhammad ulah kabita ku harta kufar ulah kabita jeung resep ku anak-anak kafir khusus ka Kangjeng sabab nuzulna umum jang urang balere kade wahai segenap masyarakat di mana saja berada mungkin di jazirah Arab atau di Ajamna mungkin di Kalimantan, di Aceh, Rengkas Betung, di Endoyong, Terep, di mana bae sing hade, sing hade, ulah kabita jeung ulah kabongbroy ku harta kafir. Ulah kabita jeung ulah kabong broy ku anak-anak kafir adek ulah sakali deui ulah degekeun ku sia ieu kiai na garoblok aing mah senep jana le kiai anu sasalaman ka harita anu heran aing senep lagi lain lalagan senep ka bapae hasan aing ka bapae senep lain dalagan itu si kiai ya Allah 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 mun deukeut ku aing ditiup celina heran aing mah pondok nu deuk ngeusianana urang nu deuk ngeusianana mukmin masa sih kudu dibangun ku kafir eueuh rumusna eueuh komusna sarua jeung urang titah ngabangun gereja hating teu hayang setik-etik acan atuh nyana ge ngabangun urang ngabangunkeun majlis malek pan cenah nyana nyumbang atuh dibalik nyumbang teh aya naon atuh pikir heula dunungan ya Allah ari sia teh ku odob-odob teuing kiai ku goblok-goblok teuing kiai atuh masihkeun teu muka atuh sia mah masyaallah mending dagang toge sia kiai heran aing mah ka kiai baca tak ayat tak baca Masya Allah kari makanya ayah ya kiai di dia ayah hiji kiai di dia ya anu milu ngaji anu kasumbang ku haritanu nomor kedua ku jawara anu ngaji di dia ayah hiji balik sia dalekeun jalan mana coba ayo aja aing mah di benduan kunyana ge masalah aing mah asal di akhirat aing di alam ku Allah ye geus cenah aing moal nyaba ka kieu teu hayang aing bisa baku sia ye aduh ya Allah ya pan cenah teu meunang kitu cenah kiai jadi jelema da kitu bae aing mah ye itu teh mah lain kiai cenah kiai kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge aing asal ku Allah bae dah can puguh cenah ku Allah ge bool sia ye tama tukos kitu basarwana cenah kiai lain kiai itu mah jawara enggak ai kaluar ti sumbu sia mah kajeun man ardallaha bisa qatin nas kafahullah jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia nu salah nah kafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah emang aing teu boga rumus aduh Gusti
nah ieu kan keur carita ieu mah teu rek mumusuhan keur carita nasihat ti Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampaikeun adapun kanasehatan teu kanasehatan teh malah urusan di kiai urusan diri jeung Allah sadajan kipu doli unggal peuting hayuh bae ge pan terus baik awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade jatena rurut aduh aja niat ge lain deuk nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh geus geus kitu terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh kan terus ieu mah tah bae geus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallahu wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen kukuman sieun dipake ka bendu ku manusia ente asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakitu bae cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudak ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa qatin nas ku bebendu manusia kafahullah tapi sabalikna jelema anu nyieun bebendu Allah sakatullah biridon nas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa ka manehna wakalahullah sok basia capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajen moal kebal boh jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong citu eta prinsip ngaranna fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar kadengena teh kupar matu boga pabrik anu beh tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yapan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah kabita ulah kabong bro emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum saya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah renganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhiratna disiksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neanganana ge manehanana geus kasiksa kafir teh uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyaleman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting na keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul-ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul-ngumpul dunia terus deh pikiran ke akhirat kafir
capek mulai rada kumpul-kumpul harta teh mulai rada kumpul harta dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasihan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak setik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak dan pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting ieu untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Quran eta sampaikeun ka dinya nyaritakeunana nyaho ka Depnaker sagarayat insyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitunganana untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu urak-wiri cakal polisina bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan ka mana-mana diaping kahayangna kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan itu capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajal nama atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana kaum kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal amin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo temenang aya gangguan sautak saeutik capek hati sakolahkeun ke Amerika sigana senang teh capek hati teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyer usaha deui capek kasieun dak nyaho-nyaho paeh na kafir
siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang padahal tersiksa. Moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoun ka bab ganjaran, moal ayanya nama infak jatuh nyahoun kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim, dek menundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Dek ditenden di mana ieu iman kiai? Lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha? Muridna deuk kumaha? Nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan, eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya, nu masartan ke kadinya bapana, eta mah geus bae bapana tololna ge. Di atas tolol, ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta. Mbahna tolol maksudna. Atuh kiai ge kos kitu. Ente diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya. Awas ya, kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina, aju terus ka muridna, naudzubillah min zalik. Cabut anak. Boleh pesantren dia kiai modal kos karena itu. Ieu Quran tah siga. Ulah tah. Geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae aya ieu bae talar. Iqra pohoan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra 'allama iqra bismi rabbik iqra. Ye cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae ya. Imam blon ya imam dia. Gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam dia. Masya Allah deres sama masih kena baca Fatihah ya imam tuh baca Fatihah Allahu Akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh lain naon sih nya lagi bingung emang naon dia bingung ya lagi tah aya nu di tukang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tambah tahlil tolol. Ieu gara-gara teu boga pamajikan kos kitu. Madak imam teh hiji nu kasep, dua nu boga pamajikan, tilu nu sugih, opat nu pinter eta syarat jadi imam Jumat. Maksudna supaya imam teh tegep ngimamanana makmumna ka bawageuna. Kasep bacaan anak bagus, pamajikan anak gelis, bila perlu 2. Oh, siapa? Sugi. Jadi jalan tuh loba pikiran. Ngimaman teh khusyuk. Sholli fardhu Jumat. Allahu akbar. Ngeunaheun kan tegep. Ieu imam anu bangsa, komo teu boga pamajikan mah. Kan aya dina hateun aing ira kawinnya, ira. Enggak salah jadikan imam kos kitu mah. Makruh. Atau apa majikanna jore atau engke kan lamun aya nu liwat gelis ya teu akur jeung nu di imah cek cenah teh fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge dorakas ya doraka malah tujib gambar berarti sia abong bro ya takos gitu ulah aya encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka gimana ulah aya cek segitu malah tujib gambar lu malah ulah mentak urang mimiti api-api heula bae api-api heula aya encek itu lewat naik Lexus mulai di dalam nyana ngelaksonan apa lo laksonin gua apa lo lewat aja gak usah klakson kecuali mobilnya kasih gua wah tambah jahanam nih bae
urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir. Urang dek lapan sepatu kabong broy ku harta kafir. Urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah, ieu jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna, daek sasapu, daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema. Aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nya kieu nya teh aya aing. Waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir. Balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna. Bos, ada abang mau saya berhenti kerja. Kenapa kamu berhenti kerja? Enggak, udah saya mau berhenti. Ntar lu makan di mana? Ada Allah. Lu emang habis dari mana ini ngaji, bos? Iya bejakan bener ayat terang-terangan ya. Langsung bos datang di jalan lantaran nyupiran bagus, segala rupa namun ayat kerusakan bagus. Manyana dibujuk tak ku bos dari Jakarta. Enggak, bos. Ya. Lu dulu mah ngomongnya sopan, sekarang jadi begitu. Di depan kafir enggak boleh sopan-sopan, bos. Hebat aja lu, Urang rangkas coba dibayan, Bang. Yes. Lu nanti mau usaha apa? Urusan saya, bos. Urusan saya. Lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua enggak kasih gaji lu. Biarin, bos. Makan gaji saya sama bos semua. Kagetin bosnya kagetin. Eta iman torojol datang nambahan ka dieu. Masyaallah teh hayang saja di bawah. Aju ku ari nu sugih atuh. Teu sugan barang keureun aju sugih atuh. Biasa we dagang ka bengkelnya. Tapi tenang cek jana tenang pikiran. Masyaallah nang saya tah nang Allah. Teger. Ku ari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir, ku ari jadi musuh. Bahkan jana geus ngomong bae aya keributan jeung kafir. Golok. Miskin urang rangkas atuh. Pokoknya mau boro-boro kadung aing batur ge paling dicacagan. Sial urang rangkas tah. Masyaallah. Nah, ulah kabong broy, ulah kabita, ulah resep ka harta-harta kafir. Ka anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Daya lian Allah teh kitu ka kafir teh. Dihayukeun ku Gusti Allah teh. Ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na. Engke di akhirat tinggal meuleum na bae tinggal dibeuleum diojaikeun di neraka. Urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit, kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kahalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok aya ayat haram. Tiga urang dek judi aya ayat haram. Tiga urang dek zina aya ayat haram. Tiga urang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nya lagi nyana ngomong sorangan. Mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nya lagi. Aya daging anjing japuh ngeunah. Nyana sorangan da eta kan hebat eta nya. Hebat eta. Tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh. Nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram. Tadina daek judi barang ngaji haram pager tah. Tah ngaji teh jadi pager tah. Wari kosu sempit di pagar kularangan-larangan. Korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim. Nikmat. Terasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon? Eta teh tadi. Ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji. Nang saha? Nang Allah. Kamari daek keneh geridit ku arin teh. Garing teh itu geus bisa di oper kredit. Nyieun anyar deui. Teu beres jelema.
Masya Allah larangan nginget jana aing hirup sampai sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah ketika goplah nyarekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia waliullah geus nyarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan lain ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam di antara 24 jam teh ya sajam lah taroka ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat teh ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang ai kan mah awak bolon teh bolon ya tuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah waka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing mah sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jangan aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi bloon atuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabaraha umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener goblok teh sia huis geus di luhur geus dihandap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk teh kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu ku huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu sia singgal sajeungkal deui ka kuburan iya maksudnya masalah tamah ada kawin mah masalah kan iya permasalahanna can khusus salat can khusus salat ieu aya aturan keur salat nya main HP keur salat diasupkeun deui kan mentas mun bisa meureun keur salat ya jana mah order karung goni ya Allah ya Gusti nah iya renungan makin membaik ka dituna makin membaik nah horenganan iya keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong broy ku harta kafir ulah kabong broy ku anak-anak kafir umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasukul khoti atin ca Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumiyah sarap bisa nya ya mah patali jeung sarapna edan jadi sarap sepuguh alfiah johar makdum hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus lain lu lumayanan deui tah mah popoharaan je
demi bangsa jeung negara cenah Kiai. Lain masalah urusan ngajenengkeunana, urusan dunia. Lamun aya anu endek calon bupati, dukung kurang. Lamun pi bagusin, nu jorena nu mana? Menta disumbangna. Dia tuh dukung doakeun. Pi bagusin di budak teh. Ngurusan dak kudu aya nu ngurusan. Ayo dukung kurang, tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan. Gede henteu pantungna mah. Bandera bae dipasang pada jasa. Ya Allah ya Rabbi, Gusti rugi dunia akhirat eta kos kitu. Cenah teh menta ieu cuma mah dibere. Sia. Proposal naga aya di ditu. Tah ieu. Aya pilgub dukung. Ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana. Ieu jana jam mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana. Ayo kumaha. Nah, dukung kurang, doakeun kurang, tapi ulah nyokot duit nak sakitu. Cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren. Ku alipin lain haju urang cicing bae. Urang teu dukung lain, dukung. Degekeun ku urang rencana perpolitikanana, perekonomianna, perbudayaanana. Kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara. Patali jeung agamana kumaha ieu teh. Jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya. Kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah hayang dibere. Eta kakarek jelema. Ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu, maksudna teh kayak berkat doang. Tuh, tanya anu di luar naon cenah eta? Sak aing di jero ngajina. Nu di luar teh naon cenah eta naon. Hayo sia. Geus ku aing bae geus lah. Ieu mah keur carita dunia. Kabong berai urang ku dunia. Nah, mulai ngaji goyang. Karawang goyangeunna. Ngaji mah pan beda. Mulai diliburkeun, mulai. Nah, ieu kagoda ku dunia. Kagoda ku dunia takos kitu teh. Mulai kurang eksis dina ngaji teh. Kaluarna lain bening deui, lain cahaya deui, kotor buat. Karena kolbuna teu dibersihan, kaluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar. Sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig tapi lamun kotor ieu teh jeuraheun Masya Allah. Nailah Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong broi ku harta, ulah kabong broi ku anak, atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta. Geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh. Hanas keur hirup teh sabaraha ibadah rugi amat. Kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk, masjid anu dibangun, pesantren anu dibangun, majlis anu dibangun. Si anu hayang ka Mekah, ka Mekahkeun, si anu hayang umrah, ka umrahkeun. Hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot. Hei kitu mah pan. Maje, ieu kurang kene ieu neuk keramik masjid. Emang geus kabehan? Geus tinggal manghaji doang. Coba bersihan we sajan ke lamun kurang ka karek aing. Kadiekeun we duit teh cekel ku aing. Asana ieu asana mah ka keramik ieu. Asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres. Dipake dagang heula. Masya Allah. Istidraj ya, harta sih ada harta. Si ada harta. Loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel. Loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel. Lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ilah 500 murid nang geus bisa hiber kagoda ku dunia. Di pemerintah datang nyumbang. Nah, guling. Dikurang kumaha? Contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia.
atuh dunia mah di tangan sakit tuh di tangan sakit juga saya tulisan anak. Mentek jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia. Mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai ku aing tah mah kitu. Aduh dan naonan. Renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh. Ieu mah asal tadi berbekat bae. Mal deui aing mah ka dinya teh. Mal deui. Atuh muka amplop di mobil leutik amat sakiana. Salah asana ieu mah jang supir meureunana ieu mah. Bebe jadi ke panitia ini tidak salah. Nih, teu boga etika goblok. lain pudoli lain baturna teh di dunia na capek ngurusan harta pae nyawa keluar kafir berarti disiksa na fa yu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya da iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati be kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana beh teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah. Bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina. Salah. Anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris, tidak bineka tunggal ika. Jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwanya nage ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal mau minkum teh saya tiga acan. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin. Nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebab dia kan minoritas teh kudu berdampingan jeung kiai nganggapna ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make sampingnya make samping make kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya dibalik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang deuk kaluluhkeun urang engke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan nyaan eta kagarak lalaudan tah malalagaan kegeus nyaan makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang orang Banten emang kumaha gitu jana mah pokona geus aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku jana Banten emang kumaha gitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat jana mah asal perang geus Banten mah kos kitu jana mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah mun ditanya dek ka mana Jakarta dek naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh teu puguh nya mah Banten mah
Iya tuh suara baten tarurun. Nah kamari kan jan tarurun sama kakarak lalagaan doang. Awas delekeun coba lamun Banten geus turun ke Jakarta membabi buta ujianana kuari ge aya nu geus ngasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba tapi boga sejarah Banten mah dia bakal perang deui engke jeung Baduy aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia ku aing dek di negara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus we ka urang teh terus ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya horo kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionarisnya di urang teh kos karar itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarangarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta awan Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir mah wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hareupeun mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya mah kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu embalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngarumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuari nu arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di numantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud diunggah negara bendera eta teh berkibar di urang dibeulem ku NU masalah ieu mah keur cari ta'alal haq masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah kunaon mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon ge sabodo sia tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul ndek aya naon sih di Prancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah diurang nu ngomando diurang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang batu nya huru ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun lah kalurah ge lah nih lah enggak boleh ya cak urang aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan sah camat ke camat banget da ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu kula ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh teu kitu bae meureun ji cenah tah mah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleum eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaekan kira-kira atuh teu bagus mah politik ge ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebaldekan bae urang tuh kaget sia kan aing ge kaget lau yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala kafirmasianan kamu minin kusian-siananya nama sebenarna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusian-siana kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallau ilaihi niscaya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri wa hum yajma'un gegeraan maka kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana ritu ngan osok ge bae eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir dekat Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna teh law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala lawallau ilaihi wa hum yajma'un nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh jan je Bush paeh jan modar je tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh bau raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae para raih kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil
encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan kos kieu tuh deh elek ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal nyana ngetrok-ketrok jendela kapal es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paek kabeh tuh langsung nyana instruksi langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu muslim aja kos kitu teh muslim benda kerep Masya Allah nah udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh mangkani anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur gesan cek Amerika gesan geus ulah nyeun Apollo ulah nyeun tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran dari bari gideg kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sian law yajiduna malja lamun manehna mararangi jangungsi atuh ngungsi ka Singapura guari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun henteu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi teh ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok rok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang makan beki sambel enggak ya daratan ka ditu aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyeun kos kitu maksudna naon gambaran lalagaan engke lamun deuk bebenerana engke moal kuari ku siapkeun siap pencap-pencap siap kan kuari aing bisa ngan sakitu doang atuh siap
Ji dihadapkeun kafir urang ulah diome yai ya yai atuh leh horenganan ayat teh ieu mah kebeneran ieu law yajiduna malja mun kafir-kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajmahun cepatnya kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasup maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana datang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua malja'a ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perang enak siksa. Di Baghdad ya perang mah lain kitu, di Suriah ya perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Ieu mah lain kan, bom budak leutik nini ake-ake dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan nyana geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen kukuman mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta asal geus ngahareup jeung musuh bae jelema nu tilok salat bae geus salat nah sundatan sia ku aya eta tilok salat eta tilok salat komo nu sok salatna la ilaha illallah paeh sorga syahid ai pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wa nu salat nu sok judi nyampe ribut ya dadinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh geus tinggalkeun kartu perang sasalaman ya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya sial Islam ladak adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesieun ku tentara Amerika ya lah tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam mah kahayangna Islam dipapatkeun sia niupan eta emang naon dibaca eueuh heuy aya ge diupan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah tarolol budak Indonesia mah kos kitu geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan ya Belanda emang kumaha gitu je bangke lalagaan perang teh kurang Indonesia mah nah ieu lamun adu kekuatan adu hareup kahayangna kom urang Banten urang Madura urang Jawa Timur urang Palembang urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh adu hareupan jeung kafir kahayangna nya itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh urang Banten cicing di Aceh haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam manehanana kan dicurigai urang Banten diseret urang Banten ieu alal hak diseret set begitu diajak ka leuweung teh seserian begitu diajak ka adu kekuatan hayo boleh saja gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema ka kula gelut ieu mah eleh itu belum ada apa-apanya saja
Banten sial tak kebeneran di serena jago deui. Aduh kebeneran jasa eta. Atuh lamun Banten sieu mah di serena atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalam selesai geus. Eta ku kabeneran nu gagah di seret. Watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten. Eta orang Banten kabeneran jasa masyaallah. Adu kekuatan lain hiji lain dua. Siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih namanya cik kula teh mamang eta bisa hebat kos gitu kan pernah kula cenah segala puasa ge lasa parantu sabaraha cakena tapi ku Allah geus dibere kitu mah timbul keyakinan anyar mukmin mah asal atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah cewek neng ulah sieun neng satungtung nyawa ya dikandung badan kakak neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana masyaallah karim aduh eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung cewek wah nah ilah sieun sabenerna mah kafir mentak urang teh aya dua tokoh di Indonesia satu Habib Rizik geus teu aneh dua Habib Lutfi menenangkan umat sarua ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang nyaritakeun tentang pilpres amati ku urang pilihan nanya kan apa Jokowi apa Prabowo nyana mah lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat disangka ka Jokowi boleh disangka ka Prabowo hegae nyana mah masalah menenangkan umat supaya tenang datang Habib Rizik tidak mau tahu kita demo lagi takbir tinggal kula resep ya aing resepnya saya Habib kabeh deh masyaallah resep kula mah resep bae tah iya resep itu atuh resep naon sebabna atuh kabeh ge ngangkat agama jeung bangsa jeung nagara deuk kumaha beda tipeuna doang di beda tipeuna doang tuh kan ulah disangka iya lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU nyana datang ka TNI daratan kanyana pertemuan jeung TNI malulu nyana diundang ku Kapolda nyana diundang ku Kapolres nyana diundang ku Kapolri tuh kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan yakudu ngobrol jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakarang gatot tuh ngobrol deui jeung tentara sebab naon atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae tah urusanana ngomong keur ka dieu kan nu penting tenang toriko ngaran menenangkan umat eta orang kan senang tenang gua datang Rizik resep aja urang gua berarti kan sarua nah urang udah salah membaca yes urang tinggal urang ngadoakeun masyaallah mun eueuh nyarana mun eueuh nu nyana endeu kumaha coba ayeuna gan endeu kumaha NU puluh tae pletoy eta urang ngandalkeun NU nya waduh urang nu seneb nyana nu manggung urang nu seneb atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh nah nyana anu keur main urang nu seneb lah tapi kan aya Habib Lutfi tenang ku Allah geus diciptakeun model kos kitu tinggal sing hade urang kahareupna nah tinggal urang berbagai penilaian nah kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia ieu kafir kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa
sieun dia nama besi aya huru hara di Indonesia. Orang Indonesia dek ka mana deui? Sanajan sieun ge kumpat ka mana? Ka Singapura boga duit ge teu bisa aja meuli tiket ke Singapura. Teu bisa Raja Pendi dibere duit data kita ke Singapura meuli tiket tak. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Ya, ka Merak sama tuh. Kula ya misalnya kula boga duit. Aju diajak ke Singapura, ke Singapura. Aju jeung Haji Pendi, aing mah teu jadi. Entah, kajian teu nyaho Singapura. Emang kurang mau datang aing mah. Kajian kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura. Deh, ka Merak. Atuh teu nyaho. Aju geus asup ka bandarana ge, leumpangna ka mana nomor sabaraha. Teu ceuli datang ka nyaho. Hese. Mata kula mah lamun ka luar negeri ngeuleukeun nu mana ya nu nyaho nu mana. Jelok nuturkeun nu teu nyaho. Sebab naon? Engke geus ka ditu balik deui. Capek. Kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae terus horenganan salah. Bener marah salah ban urang aki-aki. Teu marah urang capek ban. Adena bae. Eta kos kitu tah. Mantak ilmu teh ilmu pelba ieu nu mana nu dipake pelba ieu nu mana dipake kudu neuleu di lingkungan leulah orang-orang kafir sieun ka mukmin sehingga manehanana neangan jangung si urang manggeus teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman, perjalananana tentrem, segala rupanana tentrem, ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem, ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisina mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, TNI na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, PNS na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, urang kiai ustad santri kabeh pedagang na mudah-mudahan diberi benta mata hatena sehingga ulah ayana naon di Indonesia